Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Faisal Fakri Jafar bade diantara nu judulna Paturai Kineng siswa kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun muji syukur kanu maha gofur, Allah anu maha agung, muji kagungan nu maha suci, nu maparin nikmat tan wangenan seerna. Cacak upami dibiji-biji estuning seerna moal kauji. Salajengna sholawat miwah salam mugi tansah diuwuhkeun ka junjungan Nabi kasajagat alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para wargina sareng para sahabatna kalayang mugia urang sadaya diangken janten umatna. Bapak kepala sekolah, bapak kawis ibu guru nu kusim kuring dipika hormat, para adik kelas nu dipika tineng, panuhun neda pangdugi simkuring ngawakilan rerencangan kelas 3 nu danget ieu bakal ngatunkeun sakola maksad ngadugikeun kertek ati. Utami kahatur bapak kepala sekolah sareng bapak atawa ibu guru nu parantos ngabimbing abdi sadaya. Ridho galih ikhlas manah bapak maparin pangaweruh kanggo bekal hirup mangsa kapayun. Hal ieu simkuring sareng rerencangan menggah paripaos sahat manah bapak sareng ibu guru abdi sadaya kajembaran manah bapak kali ibu guru dugi ngadanget ieu. Abdi-abdi kelas 3 bade ngatunkeun sakola. Sawangsulna teu mustahil abdi sadaya gaduh laku lengkang paripola reka basa nu pasalia sareng ugeran nu ngajantenkeun rahat manah bapak sareng ibu guru abdi sadaya. Seja nyuhunkeun dihapunten kana sanes kanten kalepatan. Salajengna taya basa nu utami ti abdi sadaya. Bung ukur tiasa ngaturkeun rebu nuhun. Laksa ketik kabingahan salajengna seja nuluhkeun ka nu agung. Neneda ka nu kawasa. Mugia naon rupi pangorbanan bapak sareng ibu sadaya dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala amal kaseyaan nu diwangsulkeun deui ka pangkonan salira bapak sareng ibu sadaya mangrupi ganjaran nu manglipet ganda. Amin. Bapak kepala sekolah, bapak kali ibu guru kanggo pamungkas biantara abdi sadaya kelas 3 sakali deui neda dihapunten. Hatur nuhun wilujeng kantun mugi urang sadaya tansah dipaparin taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalam. Assalamualaikum